etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu lagi. Urang dek ibadah ka Allah teh lu mantak berat mata, berat celi, berat hudang, aya bang baluh nur di luar ikhlas. Tuh. Di luar ikhlas, tapi lamun geus ikhlas, hudang jam sabaraha bae, salat teh sabaraha rakaat bae, ngeunah ieu lah tawakal tu Allah. Allah bagian kol, bagian batin tilu. Nomor kahiji khosyah, nomor kedua ikhlas, nomor katilu tawakal tu Allah. Bagian anu zahir dua ieu. Alladzina yuqimuna shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat. Yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat, osok. Kadeuleu, malah gegedeuna mah hayang kadeuleu. Kajeun Allah mah ja-nya nama gaib ieu. Gaib, iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu. Bodoh ka masjid ge, dak heuy. Ayo ka masjid, ayo. Padahal hayang ka alam eta. Hayang ka alam. Tapi kan jelas bae salat. Salat kos kitu mah salat ambrang. Ambrang teman lain salat, ambrang salat. Salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fasya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat, tina fahsya. Nah, ieu salat kakarak salat syariat. Lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat. Nu kos kitu mah ngaranna lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelemana. Nah, ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh, Masya Allah. Etalah salat syariat. Encan asup kadi ayat ieu. Sebab ieu mata dige innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan-perasaan salat, yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun, anu engke kadituna teh bakal tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samakna. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah. Mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuari keur salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah
Gusti loba nu sugih, Gusti loba nu harebat nu paling tertepit teh di kudrat dirodatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu, tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Ieulah kudrat iradat Allah. Allahu akbar. Allahu akbar urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu akbar kabir apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allahu akbar kabir alhamdulillah kasih tah terus begitu orang ruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atau lamun sifat keluar tidak zat mah atau bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat iradat Allah atau karasa Allah na mulai guys lain salat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat mantak ayat ilain lalagaan Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman alasa kadar iman mah aya dua cakna iman ayat 2 al iman imanani lamun iman sakadar aman tu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wasyarri minallahi taala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kula ge ye wallahu alam nah ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae orenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha atuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, naik set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan beureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh beureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal. Tah, ieu geus ngabahasakeun anak kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya. Geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat nage nya mah geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan ja eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya berang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur berang dari kapanon poe di hadap peuting ja zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu kurang kuarikeun di cicingan teh berang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh neuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe heuy ngampi kunaon magrib kabawa ku panon poe kan berarti kabawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah kabawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya nya nama salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat taha lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah
nikmat amat aya di dinya. Idza wasala abdu biha summiya arifan billah, asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah. Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu ma'rifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat. Seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui ku naon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana. Cek geus jana aya di dinya ngeunah nikmat. Geus seukeun geus ka Allah. Mantak sok dicontohkeun. Ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun. Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae. Beres salat, siapa tadi yang ketawa? Bejakeun eta. Seserian we nyana seserian. Oh, ganggu kamu. Yang gitu-gitu. Lantaran dicarekan bae. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Nyana ngomong, saya bagaimana enggak ketawanya? Emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebe ja Imam Ghazali ka mana akhirna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan. Tanyakeun Ghazali emang aya getihan? Masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head. Manhead bageti eta kadeuleuh kan. Masyaallah eta lah salat jelema ahli makrifat batak cenah mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur usrok ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka saba teu usaha teu naon. Dijawab ku Imam Abi Yazid Al-Bustami min haitsu yarzuquhullahu ba'udah ti arah anu Allah ngarizkian kareungit. Afataro apakah anjeun neuleuh ka reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi ya teh dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah. Masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum. Allahu Akbar ngamakmum. Biasa wali ge ngamakmum. Oh masalah. Kan sah ngamakmum. Urang wali kan lain wali sah. Sallu khalfa fajirin wa birrin. Salat bareng kabeh tak tukangeun jelema anu fajir, jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah. Lamun kuat. Ngan kulantaran biasa teu kuat urang sebab perbedaanna jauh. Jarang. Nyana ngamakmum biasa Allah. Beres ngamakmum. Imam nanya. Masyaallah mama. Ditanya deh min aina takulu atasubbu ala kasabalat. Ai mama ti mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama. Masyaallah. Cik Imam Abu Yazid dani.
tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula qada ke beres qada kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing. Allahu akbar nya salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh maman teu sah beres ditaja deui salat entos maman tos pan mama ngateusakeun ai sia ka aing nanya di mana dahar di mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah aing enggak makmum ka sia atuh aing mah nya enggak makmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah kuari teu sah kabehan salat imam lagi waduh PNS makani budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar tah mah geus jararo kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam tah imam mah biasa dalam bersama kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teu nyoka pangeran manya aing enggak makmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah nu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lain nyana aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu kurang Masya Allah kudu dices bareng ieu mah Allahu akbar Allahu akbar lainnya nu salat perasaanana dibawa geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tabanya nama jam sabaraha we teuting salat sadaek nanya Allahu akbar eueuh kacape Allahu akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing. Sang mangsing geus aing mah moal 8 poe isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh. 2 lah. Jadi henteu ka dituna. Tah sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Dan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere aya nu henteu, aya nu dibere aya nu henteu. Ngan ketika dibere urang ge bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikat mah disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah